Cik ahli kasyaf bahwa turun di setiap tahun sekaligus 320.000 balai diturunkeunana wa kullu dzalik fil yaumil arbi'il akhir min syahril safar diturunkeunana dina poe Rebo akhir bulan Safar. Nah bulan ieu Rebo isuk jadi sekaligus setahun teh diturunkeunana dia poe Rebo tak kejadian gempa Lombok eta teh ti Rebo itu geus dicatet bahkan memehna ngan diturunkeunana catetanana mah meh urang aya meh dunia aya ngan diturunkeun ka langit pertamana tek dina kaduhung kaliwat langkung hante nyembah kayang agung. Memeh urang ngabahas materi pengajian urang aya nu mohon doa Fatihah darwi 20 genep Safar di bulan Safar aya Rebo Wekasan Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat tanggal hiji menurut hisab qot'i Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa malam 12 di mana ba'dul arifin ngajelaskeun tentang Arbi'ail akhir Rebo akhir min syahri Safar dina bulan Safar. Rebo akhir disebutna Rebo Wekasan. Wekasan iku bahasa Jawa. La Sunda mah Rebo akhir. Wong Jawa iku ngucapaken Wekasan. Ya pada bae ge. Lah iya akhir itu bahasa Arab dipakai ku urang Sunda Rebo akhir jadi Sunda mah ke Arab-Araban bayar Rebo akhir mah bahasa Arab sebenarnya atau bahasa Raja Pahan warima Raja Salman teh urang Jawa mah aslinya nama Rebo Wekasan dina bulan Safar. ذكر بعض العارفين من أهل الكشف والتمكين أنه ينزل في كل سنة 300,000 بلية و20,000 من البليات. بعض العارفين ولي بعض العارفين أنه من أهل الكشف والتمكين أهل كشف bangsa Muhammadiyah Persib Wahabi mau percaya kaje orang we mau percaya cik ahli kasyaf bahwa turun di setiap tahun sekaligus 320.000 balai diturunkeunana wa kullu dzalik fil yaumil arbi'il akhir min syahril safar diturunkeunana dina poe Rebo akhir bulan Safar. Nah bulan ieu Rebo isuk jadi sekaligus setahun teh diturunkeunana dia poe Rebo tak kejadian gempa Lombok eta teh ti Rebo itu geus dicatet bahkan memehna ngan diturunkeunana catetanana mah meh urang aya meh dunia aya ngan diturunkeun ka langit pertamana tek dina Rebo kejadian tsunami Palu angin beliung banjir Lampung Palembang dan lain sebagainya terakhir kapal can aya kuari kapalna
barodo neangan kapal sakitu gedena can kapanggih keneh bae disakolakeun ku disakolakeun anak tuh di dapur kula buba kapal anak kula loba jasa tah nu Garuda aya nu Lion aya macam-macam ngan mesinan tama tah ieu balai komo tama anu haju dititah balik ku pamajikanana eta ge balai keneh diusir mana geus boga anak 5 genep diusir ku sebab teu digawe-gawe salakina hayang ti peuting doang digawena teu beres atuh jak pamajikanana digawe embung tanimbung aya ngagawean hayang wah teu beres diusir eta ge balai ke loba balai masyaallah aya anu haju nyandung ka nyahoan eta ge balai tsunami unggal poe dicarekan bae ngan salakina we lain kajen dicarekan ge asal bisa gilir we belon teh budaknya kajen we carekan ge nu penting we gilir we pokona we saker aya aja loba anu ngurusan hulu leutik bae atuh hulu gede mah teu diurusan masalah bermasalah nang jadi akhirat bermasalah atuh payakulu zalikal yaum ashaba ayamis sannah perbo dina setiap bulan Safar teh rebon geus aya carana tapi khusus ka para arifin salat disebut salat terbawa kasa di Garut Kresek zaman guru kula dengan imam berjamaah Cilember baheula Bandung ajengan Saifuddin almarhum di Cililin baheula Babus Salam terus ke Gunung Halu Cililin kebelah itu terus aya ngaran lembur Gunung Halu jorenya aya Gunung Halu jadi eta tapi eleh ku pangodokan pangodokan ranking hiji tah mah kobet lembur Gunung Halu mah rada deres keneh Gunung Halu rada deres keneh eta mah pager ageng rada deres keneh teu Cihaur Beuti Tasik balasik keleh tapi lamun geus pangodokan kobet ya Allah atuh dikodok haju dikobet tetep teu beres mantap atuh haju ka ditu na lembur delan ya Allah atuh bau delan teu beres teh nyeun lembur tah ganti ku urang pangodokan Citi delan Citi atuh delan mah pas gitu lembur ya Allah salah tahu lembur ieu aya jelema lemburna di lembur delan teu bisa ngit aya jelema pinter deui jadi lemburna mah delan tapi nya seungit nya pinter aya jelema di lembur pondok atuh sabalikna tawa atuh nya bentek nya odom atuh hese Lebat 320 balai 320.000 Masya Allah karim sekaligus lamun aya nu pernah diijazahan salat terbawa kasan 4 rakaat unggal rakaat bada Fatihah macana 17 inna a'tayna surat kulhu 5 muawwidzatain sabalik ulama ke tahiyat awal tapi teu diijazahan ulah nu pernah diijazahan bid'ah urang guari kumaha cenah ulah serahkeun ka nu geus diijazahan nyana ngadoa khusus cenah di perumahan aya ulah milu mun ku urang diulah-ulah antepkeun bae keuna sadaekna nyana urang mah milu ulah
gitu non ngaganggu ulah jitu kieu cenah teu diulah gitu mangka memang ngeunaheun Allah ge teu diulah-ulah ka mah henteu duha ge nu dititah ka mah henteu komo ieu kami geus nyaho sebenarnya salat diulah-ulah tuh heheotan lamun dahar tadi ulah-ulah demo salat mah boro-boro urang nu sehat titah ulah dahar atuh nu cager we nu cager boro-boro nu cager gitu urang titah ulah dahar nu gering we nu gering kencing manis titah ulah ngadahar sangu geus bae ngadaharna kentang paling jago saminggu nyana sorangan kunaon ieu ganti di ka sangu leuleus segala teh pan gering lah kajian gering ge paeh bae sadar nya da gitu sakitu ge boga penyakit kencing manis aya jelema boga darah tinggi ngadeng ngambil sate ulah teh darah tinggi ulah-ulah tiba heula terus bae gering ngadahar bae aya jelema darah tinggi tita ulah ngadahar kadu sakali ngadahar dua teu bisa udang deui hari teh teu bisa udang deui langsung pakaianna diganti dia make putih-putih tah eta nu gering ge dilarang hese komo nu cager bab dahar jeung minum mah kos kitu tapi bab ibadah mah teu kudu dilarang cenah kieu moal geus menyatakan di atas materai parah tah jelema aja ngan dia keur carita ulah geus bidah lamun teu boga ijazah ulah aya di perumahan-perumahan misalnya ngayakeun ulah milu guys urang mah nyerahkeun ka ahli na bae sebab salat urang mah teu yakos kieu beres salat ngadoa nah mun haju salat ngadoa hafizahullahu bikarami min jamil balaya allati tanzilu fi dzalikal yaum ولم يحم حوله بلية من تلك البلايا إلى تمام السنة sahajelema anu salat seperti tadi 4 rakaat dijaga ku Allah dina seluruh cocoban nu tadi diturunkeun anu diturunkeun sataun moal kakenaan ku cocoba dina taun eta tepi ka akhir tahun doana ye pernah di fotokopi teh anu pernah fotokopi nu boga keneh deuleu bisa dibere ka naon ngaranna tatangga ceuk kaburu kula fotokopi geus husnuzon araya keneh fotokopi cek bapak-bapak di mana karanya nenden talar henteu panaju poho Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya syadidal qawi wa ya syadidal mihal ya aziz zallat li izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'i khalqik ya muhassinu ya mujammilu ya mufassilu ya mun'imu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma bisayril hasan wa akhihi wa jaddihi wa abihi ikfini syarr hadzal yawm ma yanzilu fihi ya kafi fasakfikahumullah وهو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tah doana eta nu aya keneh fotokopi na di imah perbanyak bere tatangga-tatangga jang engke mulai ngadoa malam Rabu paterapkeun ba'da subuh ge ngadoa waktu duha urang mah salat duha bae haju ngadoa nu eta ke ba'dul arifin salat khusus nyana ngadoa aya azimahna disebut azimah salalim salamun qaulan mir rabbir rahim salamun ala ilyasin salamun ala musa wa harun salamun terus sampai ka 7 tulislah make segi opat qauluhul haqqu kalau Jibril Mikail Israfil tah tengahna ke ayat langsung tulis cara nulisna ba'da subuh ulah robah deui maca sholawat heula 3 kali assalatu wassalamu bi'ada lima fil mina alaika wa alihi ya sayyidi ya rasul agifni sayang bisa 3 kali
terus maca sholawat anu adrikni salat adrikni beres eta terus maca bismillah 9 kali ulah napas karak tulis beres tulis terus kacaikeun sumur misalnya terus ka naon ngaran baheula mah di sadesa sumur teh hiji kadinya bae ke kabeh nyokot kuari mah masing-masing imam boga sumur geus kabak ka mana supaya kainum kapandian jeung sajaban rebo isuk anu deuk ka ladang nu deuk ka pasar ka kantor deuk ka berbagai tempat harus dituju ya kegiatan-kegiatan urang ulah waka berangkat mun memeh nginum cai salali minimal nginum tiap-tiap lembur kiai-kiai ustad nyaranieun menta cai di Garut mah make dupi teh lamun di urang mah tang-tang angin dijieun tina daun awi nah desian beas taju digodog jadi bentukna engke kos kupat ngannya nama juruna tilu disebutna dupi nah bisa tawali jadi dupi teh dufi al bala jadi penolakan bala insyaallah nginum cai eta haju ngadahar dupi 5 moal nyeri beuteung insyaallah cina kiai di urang mah dupi teh mah Garut Tasik Bandung tah mah dupi mah bahasa dupi mah tah Garut Bandung Tasik Ciamis dupi ngaranna di urang mah kupat masalah ganti ku urang kupat kan rada gede abeh hiji ge sedang gitu tah bacang masalah asal bacangna di gerona tendenan daging hayam abeh ulah hese gitu maksudna cina eueuh kieu nu kitu mah age roti masalah roti lupatna ka uduk-uduk deui bae tah ieu garada dupi tebak sakadar tambahna ti para guru make dupi kupat asli nama cai salalim nah, anu aya salamun dina Al-Qur'an dihijikeun ngan make rumus tadi nulisna ba'da subuh ulah ngomong heula nanaon mun bisa ulah robah ti pangimbaran mun sanajan robah ulah ngomong nanaon heula maca sholawat istighosah tilu maca sholawat adrikni tilu maca bismillah karak tulis tah kos kitu insyaallah loba jelema nu teu percaya ka hal-hal gaib kos kitu moal percaya jelema nu teu dibukakeun hijab mah sebab urang mah seuleuh kadele banjir kadele banjir taneuh kadele taneuh urang matana mata nu ieu sebab roh nu wauh ka Allah begitu diasupkeun ka awak jadi teu wauh ka Allah buktina loba kafirin musyrikin munafikin urang masa kieu mah alhamdulillah aya wauh jasa henteu ngan cenah ge tapi haju dikuatan make tauhid alhamdulillah ngan jadi urang mah kuari ka Allah semu wauh ka dunia semu dulu wauh sebab kadeleuna beuratan keneh ka dunia eta ge sarua basi ka hijab keneh tah bagi jelema nu ka hijab moal percayaeun ka ba'dul arifin ka wali-wali Allah urang nyebutkeun Tuan Syekh Abdul Qadir nya mah ngajebian urang nyebutkeun Imam Syafi'i nya mah ngajebian urang nyebutkeun madzhabul arba'ah aulia Allah nya mah nyeungseuikeun ka urang cukup Kangjeng Nabi teu dibaca kaistimewaan para sahabat anu dibukakeun hijab ku Gusti Allah nya nama real zahir syariat masalah datang nangan datang kadinya
Emang kumaha kitu contohna kiai jelema nu dibukakeun hijab contoh urang nu sok didongengkeun ari Isra Mi'raj ku Ki Fudoli tapi cenah pan teu inget bae atuh nyanana niatna henteu maksud dongeng beneran naon tuh lah malu bejakeun sarua si eta ge maca kutub roban padahal Tuhan sehna teh meurepan we naon sia aduh Gusti Siti Masitoh teh dongeng panjangna dongengna panjang kasimpulanna maladeg dibunuh di kulub lantaran iman ka Allah teu iman ka Firaun nyana nyembunyikan iman di tengah-tengah manusia biadab ngaku pangeran kanyahoan kutukan sisirna panggil lah gancang cari tanah dipanggil sengaja dipanggil diinterogasi disidang bener ngaku pangeran teh Allah kita sujud ke Firaun embung ya putusan akhir kulub boga anakna hiji sasapihan nomor ka hiji nu bisa lempang nomor ka hiji nu diayes keneh salakina panggil jelema tonton atuh jelema nonton Siti Masitoh sakeluarga dek di kulub ribuan manusia nonton kulubanisasi mana ya aing bener nyawan teh sabodo sialah aing sakola henteu aja lah akhirna nu geus digebrakeun 40 peuting cai geus kagolotrok ya Allah ya Rabb dihadirkeun Siti Masitoh nu ti heula di kulub anakna nu meujeuhna nyusu keneh maksudna supaya ieu pindah iman ka Firaun mangeranana begitu dicoplokeun gitu tah haju diasupkeun ka seuneu Siti Masitoh kan manusia biasa cerik sanggeusna cerik mikiran duh anak korban di kulub lah aing moal kudu di kulub hampir Siti Masitoh masa anak aing di kulub nu kadua anakna ieu nu keur lulumpatan hajub salaki aing terakhir kudu korban kabehan pertimbangan di jero hatena ngaranna ge manusia biasa lah sana ieu manya kudu korban kabehan lah aing secara zahir mah dek ibadah dek iman bulak-balik mah nya tapi ja pangeran mah Allah lain Firaun keur beujeunya kitu-kitu pan anakna nu keur di kulub teh hudang di kumaha coba ibu ulah mikiran pindah agama atuh kabeh kan kaget ibu hayu kan hayu kaget kan ibuna Firaun ge kagetun ku abeh kaget hayu geura ka dieu di kulub teu panas ternyata cai nu kadeulna panas barang kula geus ka jero ternyata tiis jeung deui di jero cai teh ternyata aya sorga ibu Masya Allah Karim ulah milu ka Raja Firaun kulub kaget ibuna anu tadina pertimbangan Firaun pangeran Firaun Allah Firaun hampir maksudna nyalametkeun anak nu kadua paman salaki dirina tapi anakna ya Allah bu ulah mikiran kos kitu nyahoeun teh ka hate ibuna talia ummi kadieu gerak lamun teh mah ibu kita di kulub geus pasrah ka Gusti Allah teu panas ieu abdi buktina hirup di kulub hirup abdi di kulub ieu haju di jero cai aya sorga Allah ibu lamun nyaho di jero cai panas cak dedeleuan ieu ternyata tiis karasana jeung aya sorga kabehan jelema hayang di kulub kajeun kumaha ge kunaon eta dibukakeun hijab ku Gusti Allah orok ai sieu mah pantereh pae dia masih kene kandal hijab
atuh kandel aja kredit terus bae pan geus siaga ka dieu make motor kreditan tarolol eta kan eta biarana teh dibukakeun hijab ku Gusti Allah barang haram teh masih keneh bae demi kepentingan duniawi ya Allah ya Rabb hayang menikmati dunia urang mah ya Allah ya Rabb orok di kulub dibukakeun hijab Masya Allah sorga nu kadeuleu tiis ibu tiis ngahaneng keneh ibuna teh manya-manyaan keneh bae manya-manyaan keneh bae ibu ulah make jeung bimbang ya ummi bahasana panjang ngadakwahan emakna wow kabeh ngararom naringali narongton aneh sakitu cai ngagolotrok 40 peuting tapi teu panasin teh budak ngomong capetak nyaritakeun lain alam nyaritakeun alam nu itu nu urang kuaringan dongeng-dongeng doang nya nama karasa urang ku hari dongeng aya kubur aya jembatan Siratal Mustaqim aya mizan aya akhirat nya nama ngarasa dah eta lah jelema nu dibukakeun hijab atuh ibuna teh tambah keyakinan ieu ibu nu tatadina raiba syak didakwahan ku orok lantaran orok boga rasa pinuh keyakinan Allah langsung diangkat digujubarkeun ret cek ibuna mun nyaho masyarakat kangeunahan di kulub geus caya harayang jelema di kulub salakina anakna kabeh sakeluarga kan di kulub secara mata kasat mata zahir kekerepengan nyeri padahal nyana keur nikmat aya di surga Firdaus eta didakwahan ku orok kuari jelema ngagarong Tuan Syekh Abdul Qadir begitu ngagarong wabeh beunang Tuan Syekh Abdul Qadir teu rek digarong jelema hina susah boga naon si eta tuh cak garong lah jelema kos kitu ieu di mana maneh di anu kadi bisa milu lah kepila jelema milu sekali dua kali tanya ya kula tanya minta nya mah minta ditanya urang mah pan lamun digarong lumpat Tuan saya mah minta tanya begitu ditanya emang boga naon dia hei urang pandai gelang bereuni mah mau naon dia dibukakeun bajuna ieu ti emak kula cenah ieu di kaput aya duitan tadi di 40 dinar beuh uang emas bohong dia sok ngabohong leutik-leutik bohong dia tinggalkeun aya deui nu nanya dia mau naon duit ti emak kula cek-cekna teh dah sia mau 40 dinar bohong tapi eta nyana laporan ka ditu ka bosna bos ya budak bos minta ditanya ayo tanya mau naon cenah mau duit 40 dinar masa budak cilehan gitu mau duit 40 dinar heran panggil ka dia panggil ku bosna sadia atuh garong karena ge manya garong ente saha sih tama LGBT palu tama ya Allah ya Rabb ha sadia Abdi Abdul Qadir urang mana jalan ke mana dia di pesantren ke mana itu jeung sadia ieu jeung rombongan gas bodoh siapa urusan eta mah siapa naon poho bae sia dia mau naon dasar lain asli meureun nya ieu ti bakula cenah ieu waduh itu separit 40 dinar coba bukakan buka ja bener aing mah lain masalah duitna tapi ieu dia masalah gakuna saumur aing jadi garong can orang jelema teu melarikan diri datang ka dipejit ku aing saumur aing jadi garong can orang aya jelema nu menta ditanya saumur jadi garong can pernah aya jelema terang-terangan kakarak dia Qadir seperti eta lah naon sia rahasiana nu mantak dia ngaku hiji amanat makula teu meunang ngabohong
dua ulah aya kasihan sebab umur macana geus diatur ku Gusti Allah ku ayana kitu kula sin jasana bohong leuwih ngabohong ka Gusti Allah ka pada makhluk ka jelema ulah ngabohong cerik Raja Garong cerik didalekeun ku anak buah komandan urang menyeng campur bahasa Tangerang menyeng mah bahasa dia pantama tuh ya ka Uni Sopietan lah komandan urang menyeng orang Bandung mal ngartieun menyeng tama khususon tama bahasa Tangerang menyeng didareketan ku kabehan bos kunaon bos masih ingser kang keneh bae tenang bos ya serahkan ke dia ya sapira budak lain gitu dia tolol dia ke anak buahna budak bae tidak ngabohong nasihati ibuna komoh ngabohong ka Gusti Allah ai dia hirup ngabohong bae leuwih ti ngabohong dia mah nakal maksiat ka Gusti Allah geus detik ieu aing deuk tuturkeun budak ieu nya ka mana nya nama santren edek milu aing tobat kos daharan dia tah harta jejakna atuh bos tobat atuh kula ge milu tobat embung nya bos ka surga kami ka neraka aya dia edek milu mah ayo milu jeung aing milu diserah-serahkeun deui harta ka penjahat ka pedagang jeung gideg bae tah budak saha tah si bida hebat amat nasehatna berangkat milu eta kapan 12 garong jadi wali kabeh ai sia kiai jadi garong ya Allah ya Rabbi atuh komo pedagang mah leuwih ti heula jadi garongna hakan dibalikeun ku Gusti Allah masyaallah kan naon ieu maksudna lamun tadi budak leutik nganasehatan ibuna nurut sebabnya geus boga rasa lamun tadi garong dinasehatan ku Tuan Syekh Abdul Qadir nurut lantaran Tuan Syekh geus boga rasa manusia dinasehatan ku pada manusia nu can karasa moal gideg-gideg acan paling jadi tontonan hebat tak kiai bisaan tak kiai cakep tak kiai geus we sakitu engkena ka ditu euy nonton kiai lain ngaji ka ditu lagi tuh kan sebab can boga rasa geus kitu satungtung banehanana ngeunaheun didengekeunana henteu ka sisi ka gigir didengekeun menang 2 detik 3 detik menit selesai sebab teu boga rasa dinasehatan kudu teu boga rasa ngadu ilmiah bisa nge kos kitu mah saya nyaritakeun gitu dalil aing ge bisa saya nyaritakeun aing ge bisa kos kitu mah ngadu tapi dinasehatan kudu geus boga rasa lain dalil langsung nyulusup ke jero hate sahabat pemerintah jawara petani pedagang kiai lain dalil tapi kesejukan batin Masya Allah nasehatan kurang pemajikan mal bisa dikeun ke ahli batin sekali 2 kali 3 kali nyana ngaji 4 kali ngagrokeun salakina ka kadeka asa nangeunaheun ka surga ieu teu kudu hese-hese capek cakel naon bisi ka kadek minat nyandung dira nyandung ulah hayang jasa dicadung asana ka surga dareukeut jasa tah eta nasihat ahli batin beda itu kos kitu nasehatan make dalil Al-Qur'an pangkihu rajik pangkihu tetep bae teu bisa tapi dinasehatan ku ahli batin mah tuh ka lamun geus nyandung 1 2 ka 3 mun geus 3 4 ka asian ditahan bae kunaon gitu sakalian rajit otak kakak sia ngamimitian kita ngamimitian ka aing teh nyaho sia ye atuh rahasia tah mah ya Allah beda batin terus gitu nah ya ba'dul arifin dek percaya dek henteu teh mah Allah nu ngabukakeun urang makan kuari alhamdulillah percaya ka para ulama percaya ka para aulia Allah
tanu mercayakeun ka para aulia Allah dangsa nang Allah meureun urang teh dek digolongkeun jeung wali dek dihijikeun jeung wali mata kurang percaya ge di wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim panghandapna bagian kewalian at-tasdiq wa taslim li ahli ngabenerkeun oh Tuhan Syekh mah teu dahar teu nginung ge kuat abdi mah teu kuat percaya para aulia itisah beu pohara jasanya nama ibadahna keyakinanana abdi mah teu kuat tapi percaya aya putrana Tuan Maulana Hasanuddin oge Maulana Yusuf Maulana Mansur harare bat boro-boro Maulana Hasanuddin jeung Maulana Yusuf Syekh Mansur ge bisa napak sancang percaya abdi teh jauh teuing teh mah tuh guru-guru urang nu kamari ieu ya Allah ya Rabbi percaya eta sakitu ge urang geus kasupkeun wali percaya doang kajeun teu mere ge wali bae misalnya aya jelema teu mere aing mah wali bae tetep geus ulah mere lah geus ukuna penting jadi wali bae geus geus kewa ku haol tanu teu mere teh panggembula geura-geura oh masalah masalah emang jeung nyadiakeun jana ieu beneran ini mau kalau balik lalagaan terus yang oke nyinggung kasinggung doang mah oh masalah tuh nggak mata kulang ngabejaan batur anu pernah kadi besi salah ngke komo buka aja lemah ngerti mah enak memang haul sa tuan saya dah untuk percaya ingat kan siang ngke nggak jawab salah ulah ieu mah urusan kan batin urusan batin mah hese atuh kos urang bogoh ka hiji awewe nu kapanggih ke babaturan jeung babaturan eta sa pamajikan sia ngaca sia kasep ai pamajikan sia jieu atuh ai patali batin aing mah tu batin mah batin bae nya hideung nya beke ai sia kasep nenangan deui atuh aing asana teu ridho sebagai babaturanana ye orangnya ora pira tapi rasane wede siapa si aing mah aya tuh rasa aing lain deui masyaallah coba aing neuleuh pamajikan sia barang di dieu jahe pamajikan sia kadeuleu kumat aing mah geulis bandingkeun coba aya bandingkeun naonna akhlak barang dideuleukeun isuk-isuk kudu mentah heula kopi neng angel teh ge kaya teu hiji 0 sia jeung aing mah memeh hudang kopi geus aya aing hudang duh can mandi-mandi acan aing mah malah aing mah memeh mandi ngopi heula jeung pamajikan aing geus nyadiakeun masyaallah hiji 0 sia teh sia mah kudu nitah heula make urat teh kan teh berarti kan akhlakna luar biasa tuh beres mandi sia kebelah mah teh sadangdan heula aing mah dibawakeun baju ku pamajikan peka makan mana ya iya apa nu ieu kaosna segala sampingna wonge ora pira tapi servise be encan ngurutan pamajikan sia nu geulis daekeun ngurutan kudu daekeun makana aing mah nitah teu nitah di urutan bae ieu pamajikan aing mah ngan aju ka dieu coba ka beuteung terusan nu kebelna mah di dia ngurutan di beuteung takkan kapital heuh sia boga pamajikan hebat aing mah boga geulis dong makan hati nu geulis mah aing mah jangan ngeunaheun jeung hebatna aing mah deuk ka mamana ge aing mah teu berat ku pamajikan sia mah berat kan heuh aing mah berat ya aing mah moal mantek sia moal kudu atuh sanu daekeun ka pamajikan aing aman aing mah es tadi kunci ge lawang na sama daekeun lain ngomong pamajikan teh matak aing mah geus boga sorga di dunia ge di dunia keneh leh sia teu bada teu ngeunaheun di deuleuna doang teu ngeunaheun ge kadang-kadang aing mah ditutupan make beungeut artis nah ieu mah balikan deui ngingetan rebo isuk urang mah kabeh percaya penuh geus carita tadi orok geus dibukakeun hijab mah seuneu teu kadeuleseun Kanjeng Nabi Ibrahim mah komo tah mah
geus lamun dongeng eta tuh teh mah leuwih luhur deui teh baca nabi atuh kadeuleul ku kasat mata ngagebrah kapan dibandring dijepretkeun sak brak cek Raja Namrud ternyata awas ya seuneu cek Gusti Allah kuni badda wassalaman ala Ibrahim padahal teu kudu ngomong kitu Gusti Allah betul jangan contoh urang we datang ke jero kanjing Nabi Ibrahim kaget seuneu tiis seuneu kunyana dicekal ome di ome kieu hei seuneu sia ka tiis seuneu tiis masya Allah kunaon eta dibukakeun hijab urang kan ieu kuari kasihir ngaranna ku kemewahan dunia teh sihir mentek lamun haju aya kiai lepas si ka kiaianana kasihir teh kiai kudu hayu bae urang ngararaji ibadah ka Gusti Allah masyaallah kasihir ku dunia batur baparanti na kasihir teh urang mah tukang ngaji tukang ibadah teh kudu geus urang ke balik nyolok beres nyolok dulu di imah lah selesai tuh iyalah rebo kasan rebo isuk memeh ka mamana nyieun salalim bagi aya di lembur menta mu bisa nyieun nyieun sakitu kula ngingetan ngelian masyaallah kari teu karasa asal geus rebo wekasan berarti kan eta rebo akhir sapar poe Kemis Jumat tanggal 1 Maulid lobakeunlah maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cenah kieu lobana sabaraha mun bisa sapeting 4444 dah ambona kadage ku kabehan beuna engap jada satu lamun teu bisa sampai pasa minggu 4444 eta bae geus gawe ja moal kolot mah gawe tani jaga olahan ka pabrik jaga moal ditarima sanajan sugih neangan orang Lampung si Mbah Jamal daekeun si Mbah ge boga deuleuran atuh naon kolot-kolot kos kitu nah maningan maca sholawat urang kakang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasiu min kulli muslimin mukallafin muqtarin sah tapi sahna bimana la yajibu diatur kurang ahli usul fikih urang terima beres panjang lah urang nyaritakeun di usul fikih bahasa soheh bahasa fasih bahasa yang bagi panjang dongeng bahasa yang bagi tertuju ka mana kumaha sia kalam ieu ge bahasana bahasa yasihu bimakna wala yajib setiap muslim mukallaf anu geus boga pilihan ngamankeun kafir harobi hiji sah-sah bae ulah aya keributan atawa lain hiji loba ngan mahsur adadin mahsur aya 100 200 1000 ngaranna adadin mahsur seperti sakampung adadin mahsur tah eta meunang diamankeun walaupun harobi komo di urang mah kafirna musta'ab ulah aya huru-hara ulah aya keributan damai sah tapi teu wajib padahal kafir harobi bahkan ku urang teh wajib dipaehan urang perang tapi ketika teu aya huru-hara model di urang amankeun masalah padahal kafir harobi saurang
atau 10, 100, 1000 ge masalah amankeun. Tapi lamun tertawan mah tawanan perang lain, beda tawanan perang mah. Sebab nyana ngayakeun gerakan-gerakan anti Islam. Anu nyana siap ngabunuh urang. Wala yasihu tasa. Amanu asirin ngamankeun kafir anu tertawan. Liman huwa mahum jelema nu asir babarnan jeung manehanana. Aya di tengah-tengah urang, nyana teh musuh urang, nyana teh merangan urang. Kemudian urang perang jeung manehanana ela tertawan. Kuari ngahiji jeung urang diantepkeun atuh acak-acakan urang, sikat habis. Beak. Ya Allah. Cara bahasa ngamankeunana teh aya bahasa-bahasa khusus. Model urang cara ijab qabul teh qabil tu tarima meuli, tarima ngajual eta ngaranna bahasa-bahasa ijab qabul. Dina nikahkeun teh aya bahasa ijab qabul dengan bahasa-bahasa anu khusus teu meunang, maka bahasa di luar anu geus ditangtukeun ku ulama. Ya sepanjang lama dongengna ieu mah ieu bahasa urang mah bahasa pengamananana wa yasihu bikulli lafzin yufidu maqsudan. Sah bahasa ngamankeun ngaijabkeun ngamankeun make bahasa-bahasa nu mere harti mere pedah kana maksud ngamankeun. Ajartuka soreh bahasa soreh. Guys, kaulah nyalametkeun ka anjeun. Tuh, wa amantuka. Guys, ulah ngamankeun ka anjeun. Siapa yang diamankeun? Tuh, siapa yang diselametkeun? Atawa la tafsa. Ulasin mana ulasin? Aya kaulah ulasin. Eta bahasa pengamanan ngaranna. Atawa anta ala ma tuhibbu. Kumaha sadayakna maneh geus tenang aya kaulah. Eta sarua bahasa-bahasa pengamanan. Geus ulasin. Ulasieun geus kumaha bae ge aya kaula eta ngahasa ngaranna bahasa pengamanan. Kun kaifa syi'ta. Kumaha bae maneh keur sahayu geus tenang aya kaula. Ya Allah, eta adalah lafzin yufidu maqsudahu shariha. Bikin ayatin jeung bahasa kinayah. Hei ngan bahasa kinayah makan kudu niat kos dina nalak bahasa kinayah mah kieu mun ribut jeung pamajikan mabur sia bahasa kinayah kita bahasa kinayah niat nolak jadi lamun teu niat tuh balik sia ka ibah sia ribut-ribut balik sia bung aya bapak sia keneh eta bahasa kinayah lamun niat jadi lamun teu niat teu jadi. Beda jeung kieu tolak sia kuaing niat teu niat jadi bae. Sae kuaing niat teu niat jadi bae. Tuh kan pisah sia kuaing niat teu niat jadi bae. Nah, tapi lamun bahasa idit sia di mah sia. Eta mah mun niat jadi mun teu niat balik sia. Mabur sia. Nah, eta bahasa kinayah. Ieu ge sarua la taqab. Kudu sieun maneh eta sarua. La basa alaik kinayah anta aminun kinayah anta fi amani kinayah anta majari kinayah. Lamun jadi lamun bahasa santri mah dibere bahasa kos kitu aju nu ngadengekeun santri ustad kiai langsung paham. Tapi lamun teu mah santren mah saliru. Bahasa nu tadi sore jeung bahasa ieu. Atuh ngaranna ge teu mondok bodoh atuh nu kumaha. Geus bodoh malah sepira nu bodoh ka sorga mah ka sorga nu bodoh mah angel ka sorgana eleh ku nu pinter mah cepet sanajan kana neraka heula ya Allah ya Rabbi urusan neraka wajeng sorga lain deui itu urusan Allah subhanahu
wa ta'ala eta diukur ku keyakinan. Aya jelema bodoh tapi yakin, aya jelema pinter tapi teu yakin, beda. Ngan jarang nu bodoh yakin jarang. Jarang nu pinter ge boga yakin jarang, komo nu bodoh. Jelema yakin mah kieu. Enten teu dagang ieu teu usaha. Dagang kumaha teu boga modal, teu boga yakin ngaran. Saya emang teu digawe, gawe kumaha geringan bae teu boga yakin ngaranna. Kiai ditanya, "Kiai emang teu usaha?" "Henteu lah sakian teh usaha naon dia teu bisa." "Teu boga yakin teh kiai ge sarua." "Kiai emang henteu bisnis." "Wah, teu bisnis mah teu bisa." Teu yakin. Beda jeung bahasa kieu. "Ente emang teu digawe?" "Caduh aing kudu digawe." "Emang?" "Ye, rizki geus diatur ku Allah kudu digawe keneh bae." "Mabur sia." Beuh, budak. Murigak bulu urang ngadengena ge. Ende sia, hiji jeung sia moda kos kitu teu boga kayakinan. Boh aing mah pokona digawe moal tani moal segala moal, yakin ka Allah. Beuh. Can orang ngadenge urang kos kitu. Deh, kiai geus nyai sabaraha taun lain ngabagusan endahan ngagorengan. Keur ieu mah nyana keur boga santri 10 20 teu dagang barang boga 100 dagang. Emang dagang? Dagang. Dagang naon? Dagang baju koko ka santri deui ngadagangkeunana. Ya Allah, ya Rabbi, eta kiai goblok eta kiai tolol. Tolol dina keyakinan, atuh teh tolol jasa mah setengah lah. Kan teu boga keyakinan, lain ngabagusan keyakinan eta kiai tadina keur mimiti nyai mah dagang, nya dagang ka belah dieuna. Da aing dagang-dagang teh geus diatur ku Allah, kitab dibacaan bae ku aing. Wa ma min dabatin illa fil ardi illa Allah rizqu. Joreng Allah nu ngarizki mah lain dagang lain naon, tah mah sabab doang. Eureun aing dagang. Eta ngaranna nambah keyakinan. Kiai geri dagang kuari teu rugi bae. Mah lain yakin tah kos kitu mah. Teu becus dagang ngaranna. Beda teh bahasa ge tah kadai ge tah ku ahli yakin coba mun ditanya teh kumaha ieu budak dengan anu teu boga yakin. Ieu sarejan kiai oh teu boga yakin. Enggak tebak. Tebak. Komo da kiai kuari naon ieu kegiatan? Teu boga kegiatan ngan ngaji doang di santri beres. Aya teh dapur lah serahkeun ka Allah. Bener ya kiai, bandar lah. Capek dagang rugi malul. Buntutna ora bagus ku buntut teh ya. Iya, anu ngaguriwel mengkonon. Panjang mah ora buntut teh. Iya, pendek mah pendek. Gede. Masya Allah. Kinayah wa risalatin. Jeung risalah tulisan make surat.